Tah dulu barudak ieu proses parasmanan bukber anu kamari teh di Sunda Nikmatnya bersama geng KHT QC-nya bagian QC. Tuh aing kot pas sedek kieu anjir pahimpit-himpit kieu jeung awewe aing ngepalaur batal heueuh. Tingali itu anu ngantri anu menta lauk, anu menta daging tuh tingali eta panitiana guys tah. Tah tingali ieu proses daharna ayam bakar aing mah ieu mah kudu sing puas daharna euy ame seubeung kana beuteungna tah ameh balik teh henteu dahar deui tinggal itu dagingna kumakat ngeunah tuluy we dicok-cokkan ku carehamnya aduh make tempe guys tuh tingali itu teh aya sambal aya kerupuk tah aya lalabna tingali itu tuh tuluy aing mah kana ieu ayam bakarna da ngeunah guys asin gurih pedes amis teh karasa eta ayam bakar kot empuk guys ieu lokasina di Cimahi nya tah ieu geus beres dahar urang langsung joget-joget guys kita berbahagia di sini peupeurih jeung keur gawe nya lieur kana huluna heueuh geus heula sakitu bye bye.